Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka 5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rayahna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka-5 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung tes. Set siut bray harita dua leungeun kirangga seta disamet siku nepi kana ramo jadi hurung jiga seuneruhak anu ngaluarkeun hawa panas anu lain meumeusan. Tah ieu ajian kaula anu salila ieu can kungsi digunakeun teh deuleu kuncung. Anjeun moal nyaho jeung moal mibanda kana ieu ajian deuleu kunjung. Ajian ieu katelahna ajian bentar sungsang. Moal aya hiji kakuatan oge di sakolong jagat ieu anu mampu ngayonan kana ieu ajian deuleu kunjung. Ceuk kirangga seta bangun nu ngarasa reueus naker. Dajeng nyana eyang kuncung oge karek harita nempo kirangga seta ngawatek eta ajian. Jeung memang eta ajian teh lain ajian anu menang guguru ti guru anu sarua. Hartina sakabeh ilmu jeung ajian nu kacangking ku kirangga seta tangtuna di mahen oge aya kangaranan saguru saelmu teh. Tapi najan pada mibanda ajian anu sarua tingkatanana ngan ari dina kaunggulanana mah yang kuncung teh aya sabaraha tikaleun jeung anu geus kacangking ku kirangga seta. Ngeunaan ayeuna kirangga seta nyubanda ilmu atawa ajian anu anyar
Jadikeun Eyang Kuncung mah teu kaget terus. Sabab manehna oge sabenerna mah mibanda sabaraha ajian anu lain pangwaris tinu jadi guruna. Tapi menang hasil olah tatapa jeung ngulik sorangan. Nya sok we geura petakeun Kirangga. Ulah ukur harus omongan hungkul. Da ilmu mah teu kudu loba jeung teu kudu nu aneh-aneh. Sarupa atawa hiji oge. Nu penting mah bisa ngagunakeunana. Keuna kana zazaran. Kenaon ajian rongka oge ari teu bisa ngagunakeunana mah deuleu Kirangga. Cek Eyang Kuncung bangun anu nyindiran ka Kirangga Seta. Sabab geus sabaraha kali manehna adu hareupan ngadu jajaten acan kungsi sakali oge serangan jeung tenggelan Kirangga Seta meneran keuna kana badana Eyang Kuncung. Kurang ajar gede hulu sia deuleu Kuncung. Yeuh geura tadah kahebatan ajian bentar sungsang anu bakal ngarujatkeun dadaan di ka deuleu Kuncung. Hup hiya cacap nyarita kitu beureub katuhu Kirangga Seta anu hurung teh ngebelesur rek ngarah kana dada Eyang Kuncung. Sedangkeun beureub kencana ngahiup ngincar puhu ceuli. Gerakanana estu cepet nakal. Mun lain Eyang Kuncung nu jadi lawanna mah pasti moal bisa ngagiwarkeun. Tapi Eyang Kuncung oge teu cileureun. Sacepet-cepetna gerakan lawan ku panonna mah masih keneh bisa katuturkeun. Lep siut les. Cirim Eyang Kuncung jiga nu ngiles leungit di tempatna. Hiji ajian nu katelah Aji Halimun nu tadi digunakeun ku Kirangga Seta teh. Sabenerna lamun Kirangga Seta geus satahap dina ngagem ajianna, tangtuna sanajan Eyang Kuncung ngaleungit oge ku Kirangga Seta pasti katempo. Sabab sarua pada mibanda kana eta ajian. Ngan kulantaran tahapan Aji Halimun dan Eyang Kuncung mah aya sabaraha tingkat di saluhureun Kirangga Seta. Jadi nate panon Kirangga Seta teu bisa ningali kana cirim Eyang Kuncung. Ari basa tadi manehna metakeun Halimunna. Sabenerna ku Eyang Kuncung mah cirimna katingalieun. Ngan tegeruh we. Api-api teu nenjo Eyang Kuncung teh. Kirangga Seta jadi madengkal. Ngarasa diheureuyan kudu jadi lawan. Kalawan geus teu loba mikir deui, saterusna manehna ngagempur-gempurkeun tengeulan jeung tajonganana ka unggal tempat. Nepi ka ngaguruh kaayaan teh. Angin ngadadak jadi pating saleor. Perbawa ajian aheng anu dilancarkeun ku Kirangga Seta teu puguh sasaran. Anu akhirna mah jirim Eyang Kuncung katembong deui ku Kirangga Seta. Teu miceun deui kasempatan. Harita keneh cirim Eyang Kuncung digempur ku tenggelan anu geus dieusi ku tanaga jero jeung ajian-ajian araheng anu lainna. Kirangga Seta jadi tutumpuran jigana teh. Ilmu anu teu dikaluarkeun kabeh dikatrukeun bakat ku hayang ngelehkeun musuh satru kabuyutanana. Wus duar dorok dok kubra. Tatangkalan nu kakeunan ku ajian anu dilancarkeun ku Kirangga Seta nepi kararungkat dina kaayaan tarutung jiga tapak ngaduru. Sedangkeun anu diserang nama katampo masih keneh tenang. Malah harita oge kalah gek diuk luhureun batu. Terus sila bari panonna mencerong ka Kirangga Seta anu keur ngajanteng bari ngahegak ngarasa capek. Baju bodas Kirangga Seta katempo geus kararotor sarta jibrug ku kesang. Panonna hurung mencorong, amarna tambah bedah, nafsuna ngagugudag hayang ngabinasa kalawan. Nah kalah eureun deuleu Kirangga da geus ngarasa capek nyatu ulah maksakeun ari capek mah ira hadi we tuluykeunna aya tarung da panjang keneh lalakonna oge deuleu Kirangga Seta.
cek Eyang Kuncung bari mesem nepi molotot dikitukeun teh Kirangga Seta pok nembalan. Gede hulu sia Kuncung, dewek can ngarasa katiti pangarti kate terjajaten ku Andika deuleu. Acan satai kukuna acan sagitu mah. Sok ayeuna bagian anjeun anu narajang ka dewek. Hayang nyaho. Geus boga ilmu anyar naon anjeun teh. Lain cungcat cingcet we jiga bika deuleu tarung teh deuleu Kuncung. Cek Kirangga Seta nyaritana di barung kureng hapranju. Da kulama teu boga niat pikeun nyilakakeun ka sasama. Komo apanan anjeun teh nyasata dulur sapaguron kula keneh. Jadi kula mah rek nandean we kumaha hayang anjeun. Cuy. Anjeun lain dulur sapaguron kaula deuleu Kuncung. Sabab diwangkid harita nepi ka kiwari tuk nepi ka iraha wae. Andika teh mangrupakeun musuh satru kabuyutan pikeun dewek deuleu. Piraku kudu sabaraha kali diomongkeun mah. Jadi geus tong ngomong-ngomong deui saguru atawa sapaguron. Geus taya hubungan naon di antara dewek jeung ilaing. Nu aya cek tadi teh nyatana musuh kabuyutan antara Andika jeung dewek deuleu Kuncung. Temal Kirangga Seta tandas. Nya kajeun atuh ari geus puguh kitu pamadegan anjeun mah Kirangga. Satadina we kula mah ngelingan sangka nu jadi dulur sapaguron teh teu nincak dina jalan salah anu mengpar tina tatakon agama katut dari gama. Urusan eta lain urusan Andika deuleu Kuncung. Kawas kabolon wae make jeung mapagan sagarupa. Sok ayeuna urang tuluykeun deui deuleu tarungna Kuncung. Kirangga Seta geus teu hayang loba deui carita. Harita keneh manehna mesat keris leutik warna koneng emas anu nyelap dina cangkengna. Sring. Saterusna eta keris emas teh langsung disurudukeun kana beuteung Eyang Kuncung. Kieu. Eyang Kuncung rikat ngagiwarkeun awakna ka gigir. Ngajadikeun diukna semu nyangeyeng ka kenca. Da puguh teh tadi oge can ingkah tina luhur batu bari sila Eyang Kuncung. Los. Congok keris melepas katukangan Eyang Kuncung. Tapi Kirangga Seta rikat narik mulang di kerisna. Saterusna eta keris terek dipake ngarogok beuheung Eyang Kuncung. Atuh daek teu daek Eyang Kuncung oge jadi loncat tina tempat diukna. Diuk cre. Nyaho-nyaho Eyang Kuncung geus nangtung hareupeun Kirangga Seta. Sorot panonna tambah seukeut lir heulang anu keur ngincer mangsana. Tapi Kirangga Seta geus teu hayang miceunaan deui kasempetan. Barang mireungeuh Eyang Kuncung geus aya di hareupeunna pisan. Dengan katuhuna nu masih keneh ngawatek aji bentar sungsangna. Langsung ngahiuk bangbaraan rek ngarah deui kana dada lawan. Sakali ieu mah Eyang Kuncung teu ngejat tina tempatna. Peureub lawan anu semu hurung teh dipapag ku peureub kencana. Teu bisa dipondah deui. Dua kekuatan hebat bantrok ngaliwatan leungeunna sewang-sewang. Hukiuk. Kirangga Seta nepi ka ngagero bangun nu ditahan. Awakna ngacerejeg sabaraha lengkah ka tukang. Peureupna anu tadi semu hurung teh ayeuna balik deui ka asal. Sedangkeun leungeun kencana nu harita keur nyekel keris emas diacungkeun ka luhur nahan kaseimbangan badana sangkan teruguh. Memang cek saliwat mah naon hubungan anak keris dina keris dikaluhurkeun bet bisa nahan awak. Apanan secara syariat mah bener-bener teu nyambung. Tapi palebah dieu kaunggulanna eta pakarang gagaman Kirangga Seta teh. Harita keneh oge awakna Kirangga Seta ngadon ajeg deui. Sanajan leungeunna ti seret di geulangan nepi kana siku karasa panas jeung nyautan.
asa dicocogan ku jarum, tapi badana pancuh kuku. Anu pamustunganana Kirangga Seta terus ngagempurkeun seranganna sacara ngababi buta ka Hayang Kunjung. Ku haben-habenan bari teu mere omer pisan kalawan. Nepi ka dina hiji kasempetan teunggelan Kirangga Seta keuna kana badan Hayang Kunjung. Kangarana teunggelan anu geus dieusi ku ajian anu kawilang pang diandalkeunana ku Kirangga Seta. Sanajan Hayang Kunjung oge sarua nyangking kana eta ajian, tapi ari kapiheulaan abar mah teu burung we awak Hayang Kunjung teh nyampoyong ka hareup. Leungeun katuhuna nyekelan dada anu kabeunangan ku teunggelan Kirangga Seta. Mireungeuh kitu Kirangga Seta asa meunang kasempetan hade. Kalawan teu micenan deui waktu nalika awak Hayang Kunjung ngoloyong ka hareupeunana langsung dipapag ku peureub katuhuna. Sedangkan sukuna ngacelepung ngarah kana beuteung. Dina kayan seperti kitu Hayang Kunjung bener-bener geus teu bisa deui nyingkahan pararajang lawanna anu antukna. Kieu cebrot jelebet deuk deus. Alah. Peureub jeung tajongan Kirangga Seta pasusul-susul pating jelebrod pating jelebet keuna kana dada jeung hulu angan Hayang Kunjung. Tapi aneh sanajan diperpek jiga kitu Hayang Kunjung teu ngagorowok atawa nyuara. Malah paroman beungeutna oge teu nandakeun aya kanyeri. Hal eta ngajadikeun Kirangga Seta tambah panasaran jeung tambah ngapuringkal amarahna. Seret keris emas anu tadi diselapkeun kana cangkengna dipesat deui. Harita keneh langsung disodokeun kana beuteung Hayang Kunjung anu posisina dina kayaan keur satengah moyongkod ka hareup. Tapi samemeh eta keris geuna kana sasaran. Set kap. Nyaho-nyaho congok keris geus beunang ditewak ku Hayang Kunjung. Nu saterusna nyet eta keris dibedol disakalikeun. Atuh harita keneh oge keris Kirangga Seta beunang direbut ku Hayang Kunjung. Cilekedeg. Hayang Kunjung nangtung sacara ajeg. Kok nyarita bari mencrong ka Kirangga Seta. Anjeun mah nyaan geuning hayang ngabinasa kaula teh. Beu atuh ari kitu patekadan anjeun mah. Ti mimiti ayeuna kula rek ngalawan. Sok rek anjeun leuwih ti heula nu narajang atawa kula anu ti heula. Ye ampihan deui pakarang anjeun. Da lain keur ngabinasa eta keris emas teh sabenerna mah. Komo dipake ngabinasa ka batur sapaguron mah. Tapi keur bela diri apanan kitu cek Hayang Guru oge wasiatna ka anjeun teh Kirangga. Hayang Kunjung nyarita kitu nate bari ngalungkeun keris ka hareupeun Kirangga Seta. Kep. Keris beunang disanggap. Teuing ngarasa era meureunna Kirangga teh. Antukna eta keris teh disisupkeun deui kana warangkana anu diselapkeun dina cangkengna. Nah, make nyarita deui deuleu Kunjung. Apa nanti tadi oge kitu patekadan dewek mah. Piraku kudu dibalikan deui kula nyarita teh deuleu Kunjung. Jawab Kirangga Seta bari malik mencrong ka Hayang Kunjung. Sawatara eta dua leungeunna geus ngamitian deui ngawatek ajianna. Ajian pamungkas anu ayeuna rek digunakeun ku manehna. Sabab Kirangga Seta hayang sagancangna bisa ngarubuhkeun Hayang Kunjung. Hayang Kunjung oge geus teu hayang nembakan. Harita manehna seutik-seutik nyalurkeun tanaga jerona anu geus dieusi ku ajianana kana dampal leungeun katuhuna. Beuneu satiu. Kalawan dina gerakan anu cepat dua dampal leungeun Kirangga Seta nyaho-nyaho geus ngablesat dibarungku sora angin anu ngahiung rek neumbrak dada Hayang Kunjung. Sakali ieu mah Hayang Kunjung oge teu ngagiwar nyingkahan panarajang lawan. Barang dua dampal leungeun Kirangga Seta geus deukeut
sakilat dipapag ku dua dampaleungeunna kalawan ngagunakeun jurus jeung ajian anu sarua. Antukna geus teu bisa dipondah deui, dua kekuatan jeung dua ajian anu sarua bantrok di setengahing jalan. Siut plak plak des alah. Ayeuna mah Kirangga Seta nepi ka ngahanju sabab dua dampaleungeunna teu bina jeung geus ngahantem batu cadas tur panas. Salianti karasa nyeri coba meni panas teu beda geus diadu jeung batu bara anu panas. Padahal lawana nyatana Eyang Kuncung ngagunakeun ajian sarua. Tapi palebah dieu nandakeun yen najan sarua pada mibanda ilmu atau ajian anu rohaka, tapi tingkatanana jauh aya di sahandapeun Eyang Kuncung. Karek sakitu geus ngoceh deuleu Kirangga. Sor, geura maju deui Rangga. Geura ketrukeun sakabeh ilmu kasakten anjeun. Nu salila ieu dijieun kasombongan teh. Apanan sarua kula oge ngagunakeun ilmu anu dipibanda ku anjeun. Teu boga ilmu jeung ajian anyar kula mah deuleu Rangga. Cek Eyang Kuncung nyaritana dibarung ku Sri Leutik. Puguh we karasana ku Kirangga Seta mah manehna asa disapirakeun ku nu jadi lawan. Bari jeung ari nu sabenerna mah Eyang Kuncung teh geus jauh pesat kaunggulanana batan Kirangga Seta. Hartina Eyang Kuncung geus nyangking rupa-rupa ajian anu lain hasil menang guguru tapi menang tatapak manehna sorangan. Anu pamustunganana Kirangga Seta geus teu nolih deui kana nanaon. Harita manehna terus naraja ngagunakeun sakabeh ilmu pangandiwasana, tapi anggar teu mampu pikeun bisa nandingan kasakten jeung kahebatan anu geus kacangking ku Eyang Kuncung. Nepi ka dina hiji kasempetan Kirangga Seta bener-bener geus teu walakaya sabab dadana kakeunaan ku teunggelan Eyang Kuncung. Bubuhan lain teunggelan biasa, tangtuna oge dibarengan ku dieusi ilmu anu tingkatanana lain hanapanna. Harita Kirangga Seta geus rubuh, dadana karasa asa eungap jeung nyerina lain memeusan. Eyang Kuncung nyamperkeun pok nyarita. Kumaha rek diteruskeun deui moal ieu tarung teh deuleu Rangga. Aya keneh karep pikeun ngalawanan kaula Rangga. Cek Eyang Kuncung bari ngabadega hareupeun Kirangga Seta anu keur nangkarak bengkang. Kirangga Seta teu ngajawab, tapi sorot panona katara anu ngagambarkeun kaceceubna leuwih angot ka Eyang Kuncung. Kuniang lalaunan Kirangga Seta hudang. Jeko, jeko. Kirangga Seta batu. Orolo. Tina bahamna ngaluarkeun getih hideung meuni lalambaran. Dibarung jeung renghap ranjub antara nahan kanyeri jeung nahan amarah anu ngagolak. Pok Kirangga Seta cumarita. Kuncung, popoe ieu kaula ngaku eleh deuleu. Kula rumasa geus kateter jajaten katiti pangarti ku Andika deuleu Kuncung. Tapi ieu kajadian anu tumiba ka kula lain ngandung harti urusan urang rengse. Kula janji sajeroning ati isuk jaganing geto dewek bakal datang deui pikeun nyieun balitungan ka Andika. Dewek rek amanat ka anak incu dewek pikeun ngabinasakeun sakabeh katurunan Andika deuleu Kuncung. Lamun Andika memang teu boga turunan, janji jeung sumpah dewek ieu bakal tumrap oge ka sakabeh turunan murid-murid Andika deuleu Kuncung. Cacap nyarita kitu les cirim Kirangga Seta ngiles ti hareupeun Eyang Kuncung. Sakedapan Eyang Kuncung jadi ngahuleng terus gogodeg. Anu satuluyna mah les cirim Eyang Kuncung oge ngiles ngaleungit ninggalkeun eta patempatan.
kocapkeun deui ayeuna kaayaan di tempat anu keur dicicingan ku Mang Dira. Harita wanci geus liwat bedug isya. Sabadana ngalaksanakeun salat isya bari diteruskeun ku wiridan. Mang Dira diuk di jero saung anu ngan ukur dicaangan ku cahaya cempor leutik anu melek ketetet. Bari diuk teh pikiran Mang Dira mah kumalayang cus-cos kaditu ka dieu. Utamana mah ingat ka lembur, ingat ka kulawargana, sabab lumayan geus lila manehna ninggalkeun anak katut pamajikanana teh. Tapi da ari nurutkeun Eyang Kuncung kitu mah ka aingna oge jadi regreg. Jeung deui dari geus eueuh gorombolan mah memang moal hese teuing neangan pakulian di lembur oge meureunan indungna si Sujang teh. Nya mudah-mudahan we atuh Eyang Kuncung bisa sagancang nangidinan aing pikeun balik ka lembur. Kitu gerentes hate Mang Dira waktu harita bari neuteup kana lawang pantau. Tapi barang Mang Dira ngareret ka tukang katempo aya hiji jirim hideung anu keur ngajanteng. Nu taya lian nyatana eta teh Eyang Kuncung anu anyar balik. Pikeun Mang Dira mah geus teu ngarasa heran atawa kaget sabab geus mindeng kajadian kitu teh. Eyang Kuncung mah lamun datang nyaho-nyaho geus aya di hareupeunana teu katempo heula kurunyungna. Sumawona asupna ka jero imam mah geus teu kanyahoan. Kangarana jalma nu geus weruh ku ilmu jembar ku pangabisa geus teu aneh model kitu teh. Harita Mang Dira gentak rengkuh pok nyarita. Geuningan tos mulih deui Eyang. Manawi teh bakal lame ya. Cek Mang Dira bari ngiser diukna. Tapi ari Eyang Kuncung mah teu diuk, pok nyarita kalawan Daria. Kieu Dira, pikeun waktu ayeuna urusan Eyang jeung jalma anu nganggap musuh bubuyutan ka Eyang bisa dianggap brengsek. Tapi ieu kajadian teh bakal rambat kamale keur kairupan ka hareupna. Kacindekanana Kirangga Seta geus ngedalkeun sumpahna. Rek nyieun rupa-rupa cara pikeun bisa nyilakakeun bedituna nepi ka ngabinasakeun ka Eyang oge ka sakabeh turunan Eyang. Manehna bakal ngawaris dendamna ka sakur katurunanana ka anak incuna pikeun bisa neruskeun cita-citana si Rangga Seta ngakalakeun ngabinasa Eyang. Cek Eyang Kuncung bari netep seukeut kana beungeut Mang Dira. Ari Mang Dira sajongjongan mah kalah ngahulang ngarasa can ngarti kanu diomongkeun ku guruna. Tapi untungna pok Eyang Kuncung nyarita deui sacara jentre ka Mang Dira. Tadi Kirangga Seta geus bisa dipereukeun ku Eyang. Tapi manehna teh ngancam Dira. Nya ancamanana jiga nu bieu dicaritakeun ku Eyang. Tah gusabab Eyang mah teu boga turunan. Nya ancaman Kirangga Seta teh jadikeunana ka hideep jeung sakabeh turunan hideep ka hareupna. Da hideep mangrupakeun murid Eyang. Kitu tah Dira. Mang Dira unggut-unggutan tandani ngarti kanu dijelaskeun ku nu jadi guruna. Teras ari simkuring kedah kumaha tu ayeuna Eyang. Margi tangtos pisan eta ancaman atanapi sumpahna Kirangga Seta teh bakal tumerapna ka sadaya turunan abdi. Cek Mang Dira meta kamandang teh Eyang Kuncung. Eueuh deui carana nyaeta hideep kudu ngagembleng katurunan hideep. Ka anak hideep
pikeun jadi pangwaris ilmu nu geus diturunkeun ku eyang ka hideep. Ilmu nu ayeuna geus kacangking kudu hideep turunkeun ka anak turun hideep engke. Kacindekanana hideep jeung sakabe turunan hideep kudu salawasna waspada. Cing caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket. Sabab datangna pibayaeun jeung picelakaeun nu dilantarankeun ku Kirangga Seta katut sakabe katurunana anjeun teu nyaho apana. Sakitu bebeujeuh deang mah dimiti isukan beral hideep mulang ka lembur pikeun nepungan kula warga hideep. Omat kudu iyadna salawasna. Ayeuna eyang rek miang deui teu kudu diteangan, teu kudu hayang panggih. Sabab lamun geus waktuna eyang bakal nepungan deui ka hideep atawa ka salah sahiji katurunan hideep. Gitu teh eyang mah. Rek ka mana eyang? Nyarek geusaan geuning atosan eyang. Waktuna bea goblok. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.